Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggoberahmana. Pangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Hayam Beunghar. Ieu dongeng karangan Kileutsa ayeuna nincak bagian kadalah salapan rongga. Ayeuna nincak bagian kasalapan manganyangakeun carios nyambung judulna Hayam Beunghar karangan Kileutsa. Mitra kaum dangu, akibat harita kajero imah terus katawon rek nyadiakeun parituyan keur bawal ini. Sedengkeun mangkami ngahulang serangan kana melong kalebak mikeun pamanangan alam nuka tidak mata kuaasi. Jalan satapak urut ngaliwat namang kami ka tempat irala ari jauh lain minta. Dipapaeskan kita tangkalan rajeng sapakan yang jalan. Dikasiet dari siralamu jalan anutin arilang katebakan. Sebelum kapan di tempat kamu jalan begini ketela emongan kang odo teh bener. Ayeuna kapan ieu aing begini. Kata kapiling deui bakal dijalankeun cara-carana. Ya apa? Moga-moga ngataing laksana. Lantaran ngatugeus deui bawa bisa batur nang nyitangkeun ge. Tapi gue mau kagok. Mito halgan. Taguan ye si Kamin pasti bakal beunghar ye bakal ngabongokeun sararea. Si Kamin para mitra sadaya ngomong sorangan. Ari sawangan geus mieulaan ngabelesat kalembur kacipta anak pamajikan ngadaguan. Bang koreakan barang keok. Barang keok apa itu? Bang Korea kan taya ngurus tapi sabada datang bapana. Piting jeung anakna bakal senang sabab mang kami jadi beunghar kitu kaciptana dina sawangan. Para mitra anu mulia. Mang kami terus ngalamun harita teh para wargi sadaya. Harita teh mang kami ngalamun. Anak pinajan berjeng kitu ge ari irung nama tetep seukeut. Sabab seungit nalauk harita teh para wargi sadaya. Anu keur digoreng mah kaameu atuh jadi ngahudangkeun rasa lapar nu geus karasa kita tadi keneh. Mang Kamil meningarui lantaran hayang gerengahan calauk emas anu pungkil matak dikabitaeun. Gerasa lauk teh lila teuing goreng teh nya padahal mah sapae we atuh da sabaing mah geus teu kuat yeuh ku lapar. Sieun moal burung teh aku sorangan sakitu mah. Teh si Aki Bager anu muntang tulung teh nyuguhan teu haganaker. Nikmat karasana ye. Mangkana nisap bibirna lantaran asa aya nu ngaleui bakat ku ngarui. Ngabawa as goreng lauk emas anu pungkil. Barang keur ngalamun kitu torojon ini kuncen nyampeurkeun. Nyalukan ka Mang Kamil nitah dahar puguh we Mang Kamil meuni curingha. Buru-buru nangtung sup ka tengah imah barang breh geus nyangkap nyampak sangu jeung deungeunna. Lauk emas nu tadi ngajepat dina piring lodor. Kopet geus dahar ujang ngalancareun gede tanaga. Sabab bisa kedeungri bakal nanya mun leuleus awak teh bising di tepi. Laukna beakeun keun aki mah teu dunia agehan geus teu beuki ronggo. Cek Aki pancuh di lawang dapur kituna bari ngajingjing kaleng parupuyan. Nyuk sumang Aki atuh nuhun ka tampi atuh. Teu loba mikir celebak Mang Kamil dahar meningali med bakat ku ponyo. Puguh we nikmat nu lapar dibere dahar sangu haneut dengan lauk emas meunang ngagoreng. Barang dicebol pundukna meuli pungkil matak moho. Heuleut sawatara waktu Aki pancuh jeung Mang Kamil geus kaluar ti imah. Kadempang ngajugjug ka pamujaan harita Aki pancuh ti heula. Ngajingjingna parupuyan ruhakna meuni marakmak.
tukang ngiclik mang kami lempang tu balik musapan bibir lantaran karasa keneh nikmat na goreng lauk emas. Jalan mimiti nama mayat ngarinah jeung matak tumanina. Lumampah tenang nak keur para wargi dipiri ku recetna sora manuk. Dijajabkeun ku hiliwirna angin gunung nebak pucuk euris tim arulang. Sigana ngagupayan kamang kamin sangkan buru-buru tepi ka pamujaan. Kaayaan karasa geuman kenca jeung katuhun ting belegedeg. Tangkal gintung jeung kiara ngarumunuk mata kieum ka jalan. Atumun sorangan moal burung sieun jeung kukurayeun ari jalan beuki lila beuki nepak. Ci, coba itu baru puyan deh orang Bandung ku abdi. Cek mang kamin bari ngisap beungeut na panon melong kana suku Aki Pancu. Kumaha ku api ujak. Sabab api zaman dengar saripu udah geus biasa mawa nukil ka dieu mah. Najan-nanyak di teu naon-naon da teu matak berat ke Aki Madu. Jawab Aki Pancu bari jongjon lempang. Teu ngareret-reret acan ka mang kamin. Sanes ku berat na ki. Kunaon nya tuh? Aki Pancu nanya deui. Eta we asep na mulak ka abdi meuni peurih kana panon. Bukina mah arang nate atah keneh da geuning meuni ngebul kitu. Oh. Oh Jawa kadu sakitu wae mah euy. Da lalaki biasana moal naon-naon. Kasupan hasup sakieu mah da moal matak naon-naon. Sabar we da moal dila sakedeung deui ge bakal tepi kanu dijugjug. Tuh dembol lamun geus ngaliwatan kawung nu mencari. Terus mengkol ka kenca. Terus lempeng saleutik radananya gok we tepi. Cek Aki Pancu bari tutunjuk siga nu nganggap hampang kana kaayaan nu sakitu letakna. Digampe nyarios teh nya da memang hampang pemedi catur wungkul mah. Beda jeung di sorang nepi ka ripuh ieu. Sabar we sakedeung biasana ge aya kaayaan mah kieu kitu. Nanya ku jalan kitu ira bade menak nurunya teh. Oh nyangke we mun balik datang dumudun wungkul. Jawab Aki Pancu teu kireum-kireum teh eleh omong ku mang kamin. Hai. Mun teu miwangsul ngumudunya. Mangos dah mangga ngomong wae udang di dieu mah geus deukeut ka tempat nu walit. Bisi mata kieu. Pokona mah ngaganggu kanu kagungan segala. Cek Aki Pancu nyelingan sangkan mang kamin teu ngomong deui. Mang kamin rada reuwaseun lantaran kakara inget yen manehna keur lumampah ka karamat. Cuma Aki muhun emut aya walah. Duanana jarempe ari kaayaan beuki geuman. Kakayon meneh pating runggunuk daunna garomplok kenca jeung katuhun loba akar nu pating raringkel siga oray. Pagalo jeung ari-arian. Manuk recet disarada matakkeun gandeng jeung bangreung. Moal matak waas nu kitu mah sabab sok dialokan ku sorak Korea jeung heulang hingki. Estu mata keung jeung mata ketir kata mata mah beuki poek da kahieuman ku kakayon. Yang kami cek Aki Pancu sanggeus nyorang datar. Ieu dimaki bari pikir sanaon ki? Ieu teh geus tepi ujang ka pamujaan Jawa mah tulah rek caruta. Jeung di dieu nya. Jeung deui di dieu ulah rek seuli sabab sarua jeung ahinda kanu boga nagara. Sila kudu tunggu ngomong kudu lalaunan ngomong ke mah. Lamun aya di tempat nu diriung ku batu kudu leuwih hati-hati jeung waspada. Turutan sakunu dibilang baku Aki jeung kudu pareum. Kudu pareum lamun Aki keur bawakdi. Pareum nya teh kudu bari tunggul. Kakitu jang kumaha kahari? Cek Aki Pancu mepelingan bisi mang kamin teu kahartieun. Ngartos ki, mangatu bade numut kana amanat Aki. Duh syukur. Yuk tutulkeun Aki urang asup ka tempat selamat. Ujang kudu hati-hati bising kasiku. Mangga ki mangga. Terus lalempang deui asup ka hiji tempat nu diriung ku batu gede. Kaayaan kacida mata keungna lantaran tempatna caneong geuman. Di payungan ku puluhan tatangkalan nu jarangkung gede. Lemah nu ditincak pinu kulukut meuni empuk. Lieur perbadan nu kacida hadena. Ari mang kamin meninget teyep pelumpangna oge lantaran asarek asup ka karaton. Gek Aki Pancu diuk di pojok. Yang harapan batu gede nu luhurna dempak dijirna pinuh kurkul kadaka jeung buklukut meuni kanal. Ari mang kamin teu loba omong manehna ge nurutan ka Aki Pancu diuk maninga jemprak sila. Sanggeus nyenget menyan peledug hasupna mulek ka luhur. Maninga harita teh parna gulung jiga ngalobaan.
mulak na hasut dipirig ku recet na sora manuk di baturan ku angin letik nu ngahiliwir ngoyang kendang daunan paralak aki pancu babakti mukakeun lawang ka nagara siluman. Sampurasun ka kersana Jampaya Gusti nu linggih di nagara Gunung Karuhun. Sarebu mugi teu janten bedu salaksa muga teu janten duka. Reina jisim abdi pun pancu ayeuna saja babakti nun. Dumahes ka kersana Jampaya Gusti kawakilan pujang kami. Salajengna jisim kuring saja babakti nyangakeun sabu putih sapulukan. Mugi akan tampi ku Jampaya Gusti sakedik anu kasangakeun ageung nu disuhunkeun. Atuh salajengna deui yesim kuring nyangakeun jang kami boh payagna boh lemesna. Hapun tanu kasuhun boh pilih jang kami. Kirang tata, kirang titik, kirang duduga priyoga. Mugi kersana hapun dan tina samudaya ningkala lepatanan. Sakitu minangka pamuka carita pupucuk catur. Kanggo mukakeun lawang patepang sareng sim kuring pun pahancur. Mugi akang jeung Gusti kersa runtur galih kanggo nampi kadongkapan sim kuring kalijang kami. Turuk aki pancuh meuleum deui menyang. Hasupna para mitra beuki bulak kaleutur. Katiup ku angin ari mangkami meunigeus cangkeul ngadagoan. Panon peureum bari ti papereket bisi batal meureun. Barang keur jongjon kitu hiu hayang ngegelebung mata keung. Tatangkalan ngadak-ngadak goyang muih siga ditiup ku angin puyuh. Sorana beuki lila seah para mitra meninga guru. Malah ditema ku sora-sora nu mata keung jeung ketir. Aya nu ngajerit, aya nu marurung, aya ge nu ngagak-gak seuri tapi sorana samar-samar teu pati jelas. Atuh mangkamin mening ngaleper ngarasa paur jeung lalewang. Bisi ka manehna aya siluman anu ngarekep. Hatena deg-degan jantung ratung ari beungeutna pias bakat kusieun. Nu biasana sok resep heureuy teh ari ngadenge kitu mah bujurna meuni kokompodan. Aduh. Kumaha terusna itu parang siang mata kriweuh ieu. Ceuk hatena bari ti papereket peureum. Meuni asa cara rangkeuh ceulina meuni asa teu sih. Meuni ceulina meuni teu sirikna rancung bakat ku hayang jelas. Ngadenge sora-sora nu mata keung jeung sora angin nu ngaguru handaruan. Kadenge anu seuri meninga gerem handaruan. Sora pating salewar kawas di jero guha. Kubuh mangkabin meninga jenghok bakat kuruwas lantaran sora teh sanggup ngageterkeun jantung ngaruntagkeun hate tapi mangkamin nguat-nguat maneh. Pipikiran dipusirkeun sarta percaya yen aki pancu aya hareupeunana. Bisi ngarasa cangcaya tinggal noel ka hareup kadeukeun. Kaayaan beuki jeuman mata keung jeung lalewang. Dina kaayaan kitu aki pancuh noel ka mangkamin bari ngaharewos lalaunan pisan. Sing waspada jang kami kangjeng ratu parantos labu kaya ulah gugup jeung ulah lalawa bising cilaka. Mangga kieu atuh nuhun diwartosan. Teng kumaha ayeuna abdi teh cangkeus sareng palawurna geus tiasa beunta atawa acan ki. Ceuk mangkami meuli teu sabar hayang geura ngabeuntakeun panon. Sabab panasaran hayang nyaho kana kaayaan harita. Sabar bajang ulah waka dibeuntakeun. Engke ku akili bedaan ayeuna macan tepi kana mangsana. Mangga tuh. Duanana jarempe ari mangkamin hatena lelenyapan loba kapaur. Lantaran pangalaman di Tegal monyet gaya hartina lamun dibandingkeun jeung kaayaan ayeuna. Keung jeung geueuman. Mata keruntag hate dina sela-sela ngakuruhna angin cakak-kape nu seuri handaruan. Pancu bahagia. Aya naon maneh datang ka dieu ha? Aya naon? Aya maksud kumaha deui?
kau lagi sayangnya ho kena maksud anika. Cek hiji sora. Harita para mitra nu kacida mata kebeganan. Malah mangkami ngeleper sieun ku sora nu seuri mun handaruan. Aki pancu can waka nyarita deui gancang nepak pingping mangkamin bari ngaharewos nitah beuntak. Mangkamin bungaheun berai beuntak puguh we meni ngarempon bujurna bakat kureuwas. Panon olohok sungut calanap kaget nempok aya di dinya geus robah. Aina mangkamin aya di hiji karaton kacida agrengna. Dina kursi gading gilang kancana yang cali ciji raja gagah jeung gadang. Makutana ngakebur hurung layungan. Matak serab anu nempok malah mangkamin kekereuceuman serabeun. Hatena ngarasa heran jeung kaget. Pancu aya naon maneh teh. Kumaha datang ka kaula pok geura caritakeun ayeuna. Kaula geus hayang nyaho nah saha manusia nabi bawa ku maneh teh. Raja siluman nanya kaki pancuh nu harita geus memener diukna. Sila meninga jemprak nyang hareup ka ratu siluman nu molotot pikasieuna. Atuh rebu nuhun ku pangersa dampal Gusti. Parantos kersa nampi ka disimpuling sareng jang kami. Dupi nu dimaksad saja ngawakilan jang kami ngerehna anjeunna gaduh maksad. Saja mun tulung ka salira dampal Gusti. Ari maksad nu utami mah Gusti langkung muninga kana kareteg manana. Atuh ningalian we. Mung saurna anjeunna teh ayeuna teh nuju aya dina kasesahan. Kakirangan dina usulan urusan dunia badana. Rupina muaya bentena sareng parantos kalangkung sakitu maksud utama nama Gusti. Cek aki pancuh para wargi bari nyembah. Hormat pisan ka ratu siluman cakakak siluman seuri meninga gagah kelenggakan semuni mah. Bagja tina menan pancu. Syukur pisan lamun kitu carana mah. Kaula bunga jeung ngarasa bagja. Kaula ngarti jeung nyaho kana kahayangna sabab kaula geus maca si hatena. Ngan kaula cangcaya kenena geus ditanya atawa acan manehna. Kumaha kasanggupanana? Kudu puguh heula ngarah teu kagok nyang hareupan. Kitu cek si ratu siluman panon anu bolotot mencerong kaki pancuh jeung kamangkam. Jauh ti malan barado sadayana oge kadun ngalajengkeun. Geus ditalek nu apik jeung bener. Parantos Gusti sadayana ge beres. Sami sedang dipayun-payun. Kusim kuring parantos ditalek kalayan jawabannya namadak juga makeun. Manehna tos buleun paniatan ke parantos giling pikir. Ayeuna mah kadun ngantos putusan ti dampal Gusti we. Nah ditampi atanapi henteu sumanga nyangakeun sadaya aja. Margi bobot pangayon timang taraju aja dina panangan dampal Gusti. Ari margi simpuri mamung sakadar cukang lantaran darma ngajajapkeun nganjur jalan gitu. Sumun nganjur di jalan maksudnya. Jika aki pancuh dari apisan para wargi. Harita teh nyaritana sopan jeung hormat cakakak ratu siluman seuri. Aduh para wargi. Kada eungap pion jadi ngaso heula. Ngaso heula para mitra eungap bari neras kitu tenang we atuh para wargi rine ngadongeng negenya. Ngaso heula atuh cenah para mitra. Pamindina geracan mah ngambil napas heula. Kitu atuh para wargi ngambekan heula Mang Jayana mangga ngaso.
mitra siluman teh para wargi nyarita deui. syukur lamun kitu maaf. Kaula ngarti kana kahayang manehna sarta kaula nyaho kana karpeta jalma. Dayeuna kaula hayang ngadengi ti jenisna ku kaula rek ditanya. Sababari nyumpunan kahayang babari gampang moal hese. Cuma nganyangakeun sabangersanu. Hei kamin tegekeun deuleu. Panon ratu siluman ngabulila kamang kami nu harita kakida ngarasasieuna. Lantaran ku ngadenge suara mata keruntag hate. Mata keruntag jajantung banget mang kamin pias awak ngalatak ngageterepok ngajawab. Sumuhun di si Mabdi pun kami. Bener euy. Kaulanya hongaran bani te kami. Dengekeun kumane kami kaula rek nyarita kamari. Nyuk sumanga jawab mang kami bari nyemah sirah ngeluk tungkul bangun ajris teu wani neuteub kana beungeut raja. Kahayang maneh ku kaula rek dicumponan. Aduh. Kang Yang Gusti mangge heula kaula can beres nyarita. Ulah waka seuri, ulah waka suka bunga. Hari sababaya syaratna nu kudu dicomponan ku maneh. Maneh montong waka nyarita duma lamun kami can rengseng ngomong. Ulah waka nyebut sanggup lamun can kanyahoan syaratna. Ulah gagabah deuleu. Nah gitu manusia makinya kelakuan deh. Ulas lalawara sia kami cek ratu siluman bari murang. Dau timbalan ditampil lepat syukur kudu terima salah. Sabab manis salah geus kakabah ka kaula. Aina kula rek nanya na sanggup nyumponan syaratna. Sanggup Gusti na naon syaratna teh mangga saurkeun. Kieu kami maneh ku kaula rek dibere kabeungharan sakumaha dipenta jeung dipikahayang ku maneh. Tapi kaula mere waktu 3 tahun, namun geus 3 tahun maneh kudu balik deui ka dieu. Jadi urang dieu babarengan jeung kula. Sakitu syaratna pokona mah 3 tahun. Mun tepi kana waktuna maneh bakal dipapagkeun ku kaula. Kumaha sanggup? Cek ratu siluman bari mureleng puguh mang kami ngahulang. Rada seunah aringan 3 tahun mah da kahayang nama salirana pok ngajawab bari nyemah. Kahartos Gusti abdi sangem nyumpunan eta syarat nanging kumaha pamirda hoyong kene hirup margi 3 tahun mah ponok teuing nu teu bisa. Syarat di kaulangan sakitu mun sanggup 3 tahunan heug ku kaula dibere kabeungharan. Tapi lamun teh sanggup moal sarta maneh bakal ngalaman cilaka diri. Kajaba lamun maneh bisa nyumponan caos maneh. Tapi pokona mah 3 tahun sakali eta teu naon-naon. Artina nu bakal dipapagkeun lain maneh tapi batur maneh nu dituduhkeun ku maneh. Atawa datang deui ka kaula sameme waktu 3 tahun cacap. Sakitu kumaha sanggup? Sumuhun kahartos pisan Gusti mangga bari kitu ge abdi mah. Margi hoyong panjang umur ulah ponok teuing pangkamin bunga. Bari kitu kumaha sia kami? Sumuhun sampe 3 tahun seet bade geus deui. Yang kami tegas maneh nyokot syarat eta. Nu ceuk pamikirna kasebut hampang moal budak teuing ngalakonan. Heug kitu ge halus. Namun maneh masih kene petah di alam manusia. Maneh kudu datang 3 tahun sakali bari seba nyawa sajiwa. Lamun bisa kitu maneh bakal hirup panjang di alam manusia. Ya kitu syaratna. Kumaha sanggup kami? Ratu siluman dalenggakan seuring ngarasa bunga geus aya deui nu mangsaannya. Sumuhun kahartos Gusti mangga sejang ngiringan. Mangkamin kapaksa nyangupan lantaran geus teu sabar. Hayang geura beunghar sok sanajan hal eta matak ngaruling ka 10 matak lobang oge.
syukur upama kitu mah. Tapi kade janji maneh kudu dicumponan sakumaha mistina. Lamun teh sanggup nyumponan janji, rasakeun balukarna bakal karasa ku maneh. Kade sia ulah gagabah. Umpang Gusti abdi ngartos, mangkamin ngeleper. Syukur lamun kitu mah. Dalaina geura mulang. Jagoan harta banda nu bakal dikirimkeun ku kaula ka Imam Mani. Jadi itu kudu saya bisa sajen kudu mupus di gua cing geura balik kami. Ratu siluman seri lalengakan alimang kamin acong-acongannya mah. Hatena tepugu rasa bunga campur jeung hariwang jajantung ratu. Beungeutna pias asa samar polah jeung samarampak. Asa dina pangimpian. Mampang Gusti Ratu nuhun. Mang kami nyemah deui bari ngelut tungkul. Bareng jeung kitu kadenge sora angin ngaguru handaruan para wargi. Kaayaan kacida mata keungna geuman jeung mata kukurayeun. Atuh kemang kami mending ngarenya harita teh lantaran sora-sora nu mata sieun beuki meuweuh. Kaayaan di dinya beuki mata kabeur kana pikiranana. Akhirna jempe sora angin jeung sora-sora nu mata sieun leungit. Anu kadenge iwati para mitra sadaya. Kali sora manuk-manuk nu recet dina tatangkalan jeung sora angin leutik nu nebak kana daunan ting korosak. Mangka cengkat da panasaran breh kaayaan teh robah deui jiga mimiti. Manehna diuk dina lukut nyang hareupan batu gede nu pinuh ku kadaka. Hareupeunna ngajemprak sila aki pancu nu tetep dirobah-robah kita tadi keneh sedengkeun karaton siluman mah para wargi sadaya leungit dan palebih ilang tanpa karana teu katempo ku mangkang. Jep-jempe sora angin jeung sora-sora nu matak sieun deungi. Nu kadenge kali sora-sora manuk nu recet dina tatangkalan para wargi sakumaha nu tadi digambarkeun. Harita aki pancuh tuluy nyarita. Nah, kitu yang kami kumaha inget kene sagarupa nu geus dicaritakeun tadi. Kade bisi samar-samar kadengena pun ceurik sabab kajadian tadi teh sasat aya di alam sama. Antara lahir jeung batin da itu magaing cek aki pancuh bari ngarewet kamang kamin anu palahap polohok kaget. Kartos kieu mut kene sedengeun memang asa dina impian we ieu teh. Sakamana di Ratu Siluman ayeuna cek mang kami. Pasti kana kituna sabab ujang ka karayeuna nganyangka alam siluman. Keun bae teu kudu bingung sabab geus biasa mah moal aya rasa naon-naon. Aki mah ngarasa bunga sabab ujang maksud teh tina kanan maksud ujang teh. Terus kitu ki abdi ngaros bingan nanging kumaha ayeuna naon anu kudu dipilampah ku abdi. Nya urang balik we ayeuna mah sabab di dieu mah kurang hade. Bisi mata ke naon teh ngaganggu kanu ingin di dieu tempat. Yo urang ka imah aki. Cek aki pancuh bari tuluy nangtung. Dengan katuh ngajingjing parupujan malah mangkamin geus nangtung sukuna karasa titiku. Kalayan teu loba carita deui braduanana arinit ninggalkeun tempat pamujahan. Ajuju ka imah ki pancuh hate mangkamin ngarasa ngemplong. Bakat ku bungah beuki lila beuki kumpul lembutanana. Sarta hatena beuki teteg atuh sanggeus kaluar ti eta tempat hate mangkamin guligah bunga. Catur di jalan amang kamin geus tepi ka imah aki pancu. Geek dari upi tepas dirinya geus nyampak cai teh jeung lalawuhna. Nu ngahaja disadiakeun ku nini kuncen. Atuh memeh ngobrol teh mang kamin nginum heula lantaran karasa capek tas di negara siluman. Sanggeus rengseng nginum jeung barang dahar pok manehna ngamimitian nyarita.
Ayo nama sagarupin uli pikahoyong ku abdi tos laksana atos nama tarekah kanggo hoyong beunghar teh geus dijalankeun. Kan kantun nunggu hasil nawe ayeuna mah abdi bade naros ka abdina kana kumaha abdi teh ayeuna margi can kahartos pisan atuh. Ieu ujang. Aminta ujang teh. Kudu Gusti Ratu geus disangupan atuh sarat ujang geus disangupan sih. Jadi ayeuna mah naon-naon nu dipikayang jangan kali ngadaguan imah. Ngirim harta banyak ka imah ujang. Antang tuh moal langsung aja jalan nu ngirim duit tapi kudu aya jalan-jalan usaha. Jadi engke ku akhirnya diberi duit sacukupna keur modal dagang, pe gunakeun sing hade-hade. Kana naon wae nurutkeun ka resep jeung kabisa ujang. Eta duit bakal babari ngarekahanana, bakal gampang matianana sabab dibantu putusan ti Kangjeng Raja. Ngan pikeun ngabageakeun eta utusan, ujang kudu boga tepat nu maranti. Ngara ulah kagok jeung ulah kadiri di kubaruna. Unggal malam Selasa jeung malam Jumaah. Ujang kudu nyadiakeun sasajian sapulatina. Ulah aya nu kaliwat sakitu nu kudu dijalankeun ku ujang teh kade sing inget. Cek Ki Pancuh mabatahan ka Mang Kamin pikeun narima harta bana ti Ratu Siluman. Oh, janten kitu atunya Ki. Mangga aku abdi bade dijalankeun sakumaha nu disaurkeun dieu. Atur nuhun kana saguru pipi wajang ti Aki. Eta sadaya kahartos kalayan katarimakeun pisan ku abdi nanging kumaha salajengna aya deui syarat-syarat nu sanesna cek Mang Kamin bari marahmat. Ieu ayeuna mah. Duit tadi mah ku ujang eta duit memang teh sabaraha gedena malah jika teu aya pangajina. Tapi kabeungaran ujang aya dirinya. Lamun dipake modal dagang bakal ngalobaan sabab lamun eta duit dibelikeun ka hiji barang duitna bakal balik deui salirana kitu jam kitu we sabab banyakna. Nu akhirna usaha ujang beuki maju jeung ngalobaan. Akhirna bakal beunghar sabab dibantu ku utusan Ratu Siluman. Tak itu nu kudu dijalankeun ku ujang teh jeung geura balik ayeuna mah. Ki Pancuh ngagolerkeun duit saringgit dina samah ku Mang Kamin ditarima. Nuhun Ki katampi pisan ku abdi. Biartos bade dijalankeun bade dianggo modal usaha. Mugi-mugi sing lancar sakumaha nu dipiharep. Abdi nyuhunkeun piduana ti Aki. Ayeuna pisan bade wangsul. Cek Mang Kamin dahiana keur paroman marahmai. Geus hayang geura tapi kalembur. Beral geura mulang ku Aki dinuakeun pisan sing laksana sakumaha nu dipiharep. Ujang sing tina kanan jadi jelema beunghar. Ngan kade mun geus 3 tahun buru-buru datang ka dieu ka Akinya. Juk sumangga Ki. Abdi bade naon teh abdi ge emut. Kana hal eta mamargi tadi ge parantos diamanatan ku Kangjeng Raja, tangtos abdi bade nyumpona. Oh sama ieu mah geura miang atuh. Sing hade-hade di jalan cek Ki Pancuh ngajurungkeun balik. Tugas kitu mah tuluy Mang Kamin munyungan heula sanggeus tarapti leos ini ningalkeun imah Ki Pancuh bari mawa hate nulugina. Ari sabab sagala rupa nu jadi tujuan ayeuna geus kalaksanakeun ngan kari ngadagoan hasilna bungkul. Cag urang tuna heula kaayaan Mang Kamin anu keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun kula warga Mang Kamin nu ditinggalkeun. Harita isuk-isuk kira-kira wanci hanet moyan di imah biiting gandeng ku barudak ceuri. Aya nu pasea jeung aya nu nakolan piring dasar barudak pamolahna tara make pikiran. Dapon resep we ulin teh. Hari biiting harita keur nutu di pipir hau ka dapur. Sora jubleg jeung halu meni mata klinu kadengena blag-blig mata keueung. Biiting keur nutuan gaplek rek dipake barang barudak. Lantaran geus teu boga beas, boga boe beas. Hari nyimimin anak Mang Kamin nu cika harita keur kukurutus bae. Sabab adina nu bungsu ceurik bae padahal mah bari diais. Si cing atuh Tom, anae wae pagawean teh jempe ganeng. Sia mah lembut-lembut keneh geus beuki lewenya. Malipukeun geus jempe atuh. Kadenge nyimimin amak-amakan. Sabab adina nu bungsu ceurik bae tapi budak teh batan jempe kalaka beuki tarik ceurikna da sieun ku lanceuk. Kalau beuki tarik dasar bobanyit nurus penyung teh.
nyiksa we nya satu repe utong sidik siwit si aku kami saya baik jempe moal Mimin meninggarkeun hayang nyiwit tapi teu wani endasieun ku indungna ari si Utom teu daek jempe ceurikna kalah kabeuki tarik lantaran hayang diais ku indungna barang keur kitu haok ti luar aya nyarekan nutuna eureun ingin ramai kabina-bina teuing maneh teh asuh budak teh atuh lain kala diceurikan wae dicarekan teu sing ngarti kalau teu keripu ceurik wae teh si Utom na mah asa diasuna jawab Mimin bari loba-loba rek ceurik ayohna geus jengkel meureun upahan sing bener bere cocokan nu alus olo sing repe mane makalah kaki tuh budak ceurik kala dicarekan keur bae ceurik mah da budak ge geus adatna cek biiting gegerewekan ti dapur so deui para mitra mitra kaum dang harita nyimimin tuluy nyarita deui sudah ekon mah dibere cocokannya di cajempet teh kalah katarik mah diolok kalah ngarawasan hayang diais ku mah meureun mah ieu itu mah ih ari maneh kalah malik-malikeun wae asuh lah da moal lila ieu mah keur nutu kagok sok baulin sing bener atuh keun bae ceurik sakitu mah da biasana apan maneh ge cikalna kudu ngasuh ka adi Iting gegerewekan di dapur keheung ngadenge anakna ceurik bae. Komoda dicarekan ku lanceukna, ari anakna nu sejen pasea silih rebut piring seng jeung senokna nu tadi ditakolan. Oh, mama, aduh udah cangkel, mak, ini geus kesel ngai si Utom teh. Siapa celana lah, mak, itak-tak merasa sempal, mak. Disukan kieu jeung kieu we, mak keur naon atuh. Mimin bisa keneh nemal. Tapi adina mah teu burung diais bari diusapan sirahna. Keur nutu mate wayahna capek sakitu mah atuh apaan mate keur nyadiakeun keur marah-marane. Sila kagok saeutik deui yeuh, keur nutu gaplek. Piting neruskeun nutuna kadenge semurusuh hayang tereh anggeus. Ari Mimin gegelendeng bari gegebris di imah. Alupuh meuni asa meting galebrung. Oh, mama atuh meuni tawe ka uing mah ka mana wae tuh bapak. Kemari minta datang-datang capek mah. Mimin ceurik bakat ku jengkel atuh jadi tambah gandeng. Nu ceurik pate malanjeung adina nu pasea kalah kabeuki rame. Komo nu panengah maharak pisan ngaranna si Memen. Kadulur hayang maseaan bae puguh we ka aya di imah teh jadi gandeng. Kudu ceurik jeung pasea tapi aya nu ciciri hilan bari lulumpatan. Hadegena brugreg matak gandeng. Hari biiting menigargeteun ngadenge anakna nanyakeun bapa teh. Sabab manehna sorangan keheula ka salakina nu ti kamari teu aya datang. Hate biiting panas jajantung ratu jiga mota haok nyentak ka anakna. Kadeng si Mimin montong nanyakeun bapa sia barina ge eueuh. Bapa sia mah kabur anggur baulin budak. Bere cocokan, bere heureuyan naon we lah. Sampan anteng udah dipasiaan. Si karunya ka budak teh. Cek bibiting amok jeung watir ka budak tapi teu bisa naon-naon kapaksa narima kana kaayaan nu sakitu matak pikasedihieunana. Oh, mama ah. Gawekeun wae. Mimin gegeblik budak nu bungsu kalah beuki tarik ceurikna. Di imah mata kotorekan para mitra, mata kaweur jeung bangreung teu puguh kadengena. Ari biiting teu ngomong deui, da puguh taya gunana terus nutuh bari jeung nahan perasaan. Esa ngucur hate sesebelakan nyeri peulis karasana. Biiting ngagedur nutuh gaplek barudak tetep gandeng di jero imah. Malah asa tamah ribut da si Memen mota. Kabaturna teh harak jeung telenges. Mimin jejerewetan nyarekan ka si Memen, tapi nu dicarekan kalah ciciri hilan bari lulumpatan sora brugreg mata kaweur. Barang keur kitu para wargi anu mulia, kurunyung aya hiji awewe geus kolot nyampeurkeun ka biiting.
serong ka dapur terus ngajanteng deket biting nuker nutu melong si Ganu panasaran pok nanya kung hanjakal waktosna kabujeng sehet.